Nyaritakeun hiji murid anu pindahan ka sakola anyar. Ngaranna Ian, anu resep pisan dibully ku babaturanna. Nyaeta si Asep, Cecep, jeung Aceng. Awal carita Drama Sunda. Lainna eta budak pindahan nu budakna culun nya. Oh iya, budak pindahan teh. Waalaikumsalam. Kunaon mana telat? Ampura Bu, da aya nu ngajajabkeun. Apal teh jam baraha? Nyangga sebagai hukumanna ibu hukum maneh. Bersihkeun WC selama 10 menit. Nya Bu. Sababaraha menit sanggeusna karusuhan di kelas unggal poe dilakonan ku barudak bangor di kelas. Nyaeta Cecep, Asep, jeung Aceng. Ini sok tong lila-lila. Mohon siap Bu. Budak anyar. Salam nih. Ayo. Singkat carita poe isukna. Sorangan, budak kalkil. Ayo. Budak anyar. Sorangan sih. Ayo aja. Ayo nya. Can puas malakan ka Ian, Aceng, Cecep, jeung Asep ngarancanakeun nyokot dompet kas tuluy diasupkeun kana tas sakola Ian, beh dituduh jadi pelakuna. Tas saanggeus pambelajaran. Kakak, bagaimana langit? Gimana? Singkat carita, bendahara nyaeta Naila ngalaporkeun ke Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru langsung nita kolot Ian, Cecep, Asep, Aceng datang ke sekolahan. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggilnya ibu bapak ke sekolah. Kumargi aya laporan si Ian si barudak nyandak ngatos kas. Ah, maknya Bu, anak orang nyandak hartos kas. Nah, ayeuna saya pakai medna. Nu dijelaskan pakai med, mangga pakai med. Jadi iya ibu bapak nanti teh uang kas ibu bapak atas nanti leungit. Jadi pas ketemu teh aya di tasna Ian. Ibu bapak age berapa paham. Oke, pamit untuk budakna bisik kayak salah paham. Tapi nu ngajelaskeun mangga ibu.
Udah matus ayah. Tunggu. Jadi kumajang. Jadi kieu Pak, abdi teh manggihan dompet tas di tas eta. Oh Pak, benar tadi orang manggil dompet di tas eta Pak. Benar Pak. Tungsuk nyandakan artos atuh Jang. Sok jang kumaha cerita aslina. Abi teh nyandak artos mah, abi teh apal artosnya aya di tas abi. Jangan ulasan bulan kurang ya. Wah. Geus aya buktina. Nah, si Aceh manggihan. Geus urang rek gawe. Waalaikumsalam asuh Jang. Ayo naon Jang? Pak, Bu, punten abdi bade ngalereskan masalah batur abdi teh. Jadi kumaha jang neng ceritana? Jadi Pak, sebenarnya mah nu ngasupkeun duit tas ka tasna ieu teh cecil Pak. Emang aya buktina jang? Pak, abdi gaduh ini apa? Keun jang. Bapak Ibu, ieu mah abi tadi teruskeun nempo videona. Jadi ieu mah kesimpulanna salah pahaman. Jadi si Ian teh karena copot bangkas ieu mah ya salah pahaman di cecep. Mana nona sih? Sok ayeuna mah ampura ta ka keluargana ka biampura Pak. Pak, ampura Pak. Bisa kita pun polisi baik ya. Bu, ampura Bu. Oke tadi jang. Awas ya tahun ulangan jang. Mana yang be? Sarua. Iya deh ya. Siap Pak Bu, Imam masalahna leres. Tadi sok. Dina harapna Cecep, Aceh, Entong, udah ide, sok, dina pura kasihan. Nuhun Pak. Awas barudak, ieu mah kaukur salah paham. Jadi ayeuna mah sok lanjutkeun pelajaran. Nuhun Pak. Ya, siapa? Jadikan pelajarannya. Ya Pak. Siapa?